Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. di bawah di link bawah. Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Oh, naon ta barudak? Ning sada nu mamarung eta teh. Ceuk Wah Haji Dul Hamid ka barudak nu keur ngaranjang ka imahna. Kitu we biasana teh mitra sok diriung-riung ku barudak Wah Haji teh. Dina peuting harita bada Isya Mamarung wa dadanguan teh. cek si Utun salah saurang budak nu keur ngariung di antarana tumanya. Oh. Ning sada tatabehan. Di mandi. Pan itu di Cibodas. Di mana? Di Cibodas. Saha anu karyaan? San Homi bade nyunatan anakna enjing. Si Toto nu nembalan teh. Nanggap naon cenah? Sada rame-rame. Eta kendang penca. Mbah Mi ti sangyang nyambungan midangkeun murid-muridna. Tambah tieun cenah bade ngabubungah budak panginten. Panganten sunat. Sugan teh nu mamarung. Mani asa kelar. Naon ulah ari mamarung teh? Eta lah banjet ngamen. Disebut nama mamarung teh. Ari banjet? Kumaha? Muhun eta banjet naon? Lah, nyane mah sagala naon wae. Doger atuh. Longser ari banjet teh. Oh, baheula mah zaman uang ora. Unggal malam Rebo, malam Sabtu, malaman pasar, sok aya wae nu mamarung teh. Rombongan Bah Wilastra ti Ciberem. Di dituna makalanganana teh di pasar belah wetan. Tempat nu daragang seeng. Hareupeun pisan warung Siwati. Ayeuna mah geus jadi pangkalan opret lebadinya teh. Baru kakurung ku pasar kitu rasan dinya teh kapungkur mah wa. Cek si Uha bari memener silana. Panhoo. Haneuteun ari aya mamarung teh. Dataya deui karamean iwal tinu kitu harita mah. Manggih wayang atawa nayuban teh tepung aya nu karyaan. Jelema kawas nu ponyo mun cara kana dahareun mah ari aya mamarung teh. Nu lalajo tungkep ti mana-mana. Kolot, budak, awewe, lalaki, nu daragang aleuya. Campurna raang. Kadeuleut ti kajauhan masih gadamar sewu. Daganganana rupa-rupa. Kejo di kuah bebecek, bandrek, bajigur, kurupuk, jeung rea-rea deui. Karesep uah mata. Tahu cimenga. Tilu sabenggol sagede-gede asahan. Teu cara tahu ayeuna. Tahu cimenga mah digorengna oge make minyak suuk. Setengah bulan ge tara tengi. Malah masuk aya nu digoreng ku minyak wijen oge bejana sote angot cenah ngeunah ka cida nu kitu mah. Ayeuna mah tahu Sumedang panginten nya uah nu kamasur teh. Panhoo. Kumaha ta raosna? Nu mana? Atuh jauh tange. Ngeunah tahu cimenga cek uah sote. Sabaraha uah ari sabenggol teh? Sabenggol teh 2 sen sapeser. Sasen teh 2 peser. Gede tanagana zaman harita mah peser oge. Mantak menang buras 2. Uluh, ayeuna mah buras 2 teh menang kitu 50 rupiah. Nya menang we meureun nu lembut mah. Nu meujeunna mah 100-an 2 teh. Jadi sapeser teh kira-kira 50 rupiah ayeuna. Gede kena duit baheula nya euy. Tanagana teh euy. Cek si Utun bade ngaredet ka baturna. Tuh dah jelemana oge berdas keneh jelema baheula. Yo, nanggung beas 50 kilo tidak yeuh ka dieu lalakon 17 pal alias 11 kilo. Marukanan taya paribasa mopo.
panu arayeuna mah. Alah, boro-boro nanggung. Lempang oge lalakon sakitu teh make renghap ranjuk. Da eta, ditumanan teuing mamobilan. Abdi mah wa ti dieu ka kojengkang oge ngahegak. Padahal mung aya kitu 5 kilo. Aya sugan ngan nanjak wungkul, uing oge dasok kana ojeg. Cek si Toto bari ngareret ka si Utun. Tapi si Utun kawas nu teu malire malah pok tumanya ka Haji Dul Hamid deui. Kumaha terasna uwa? Cenah panasaran bari merong kanu aya di hareupeunana. Nu lalajo teh bari ngadon jarajan. Nu nguah bebecek non ku hanteu. Bongan cenah di mah nguah weangon lompong. Bararosen meujeunna saminggu sakali mah magi hanyir cenah meureun. malah reanu ngagiringkeun anak pamajikan sagala, recok bala kecerakan ngampar samak bawana. Lain hiji dua nu kitu teh. Asa di Ka'bah atunya. Nah los-los ka Ka'bah nyanyawanan. Ya di Mekah mah tara anu mamarung deuleu. Eta we wireh jelema tungkep ti mana-mana wa. Nu ngaradon lajo bade jarajan. Ka'bah mah tempat ibadah. Asaun di Eropah panggitan wa si Utun mah. Nyao mun kitu mah. Naon kitu Eropah teh? Si Suhadi tumanya eta Eropah teh perkebunan cek basa ayeuna mah. Cara lemah neundeut batu lawang. Tahu siga mun kitu mah. Pandi Eropah ge usim bayaran sok rea tatanggapan nu ngadon ngamen. Hari kitu nyane ngalaman buburu di Eropah Utun. Nada terang-terang acan abdi mah wa. Sugan teh wa ge ngalanggan ari ngadon nguah teh ka Si Dajun baheula teh. Si Dajun langganan wa teh. Geus maot ngeunah bebecekna. Nepi ka sok ipu ka tulang-tulangna. Ajo-ajo di mana-mana eta teh. Da si eta mah saumur-umur dagang bebecek. Berang penting tara jauh tina delok bebecek. Papanggih di geusan ngaronda ge awakna teh melanghir bau bebecek. Lah upami ayeuna aya keneh mah nyawa. Moal teu lejeger dicocoan ku si Utun. Dicocoan make sangu. Si Uha bari ngangkat jempol leungeun sadua-dua. Naon sia sagala kadewek wae. Tempas si Utun merongos. Alah tibatan nyocolan uyah doang matuh. Mending nyocolan tadi sate geuning wa. Eta Si Dajun karasa-karasa hanyirna. Keun we katut dakina oge. Gandeng lah. Rek ngahakan ulen jadi asa jadi jipun si ama. Kop atuh kadinya ngaropi. Tong diarantep wae da lain sasajen. Ceuk Wah Haji bari nyeungeut kuntung serutuna. Mitra kaum dangu, angin peuting ngahiliwir nebak kana dangdaunan, pating keresek pating korosak, nyahkeun daun eurih digigir imah Wah Haji Dul Hamid dina mangsa harita. Sora jangkrik jeung cari cangkas pating tembalan jeung balabaturna, sora bangkong kangkang kokong milu maturan kaayaan peuting harita anu geus asup wanci sareureuh budak leuwih boa. Dina kaayaan anu samodel kitu pok deui Wah Haji Dul Hamid sasawuran. Tas nguah bebecek pindah kana salu tukang wedang koneng. Sabatok sapeser datara dina gelas. Kitu surupna ongkoh wedang koneng mah. Mani asa seger kana awak teh. Ubar ongkoh wedang koneng mah. Budak nu cacingeun oge sok dipopok geuning ku koneng gede beudang marut. Pupuk suhun ngaranna teh. Da dipopokkeunana dina embun-embunanana siga disusuhun. Ikutan eta teh landong cacingeun wa. Kamari abdi ningali budak nu kitu teh di mana nya di kitu teh di Ciahur geulis asana. Nya jigana dari pakampungan mah masih dipalake keneh ubar-ubar baheula teh. Teh cara diurang.
sautak saeutik ka klinik, puskesmas ayeuna mah kudu main duit wae pan. Baheula mah eueuh anggeus ku ngala di kabon piubareun teh batuk-batuk bae mah nambul sikur we diuyan cager we. Ayeuna mah tos teu aya nya nu dagang wedang koneng teh nya wa. Oh di warung kojengkang lain aya keneh. Aduh Kak, datos lami teu ngalangkung kadinya. Bajigur mah jeung bandrek so aya keneh ayeuna oge. Inget keneh si Dasri tukang bandrek dagang teh parendeng jeung tukang bajigur. Ari nawarkeun daganganana teh cenah bandrek bajigur anu pendek gede bujur ger batur-batur sarurak. Si Anis cek tukang kerupuk barina bahan jemblung cara nu ngagendang. Ngadenge kitu teh si Anis ronggeng banjet nu panggelisna beuki motah bari gumelis. Naon kamonesanana wa ari banjet teh. Da longser oge abdi mah semet wartosna wungkul. Tatabahanana tarompet, kendang kempul jeung gong buyung. Teu make naon deui asana. Ronggengna mah sok aya 5 genepna eta teh. Jeung bodor saurang. Zaman uang masih kuil, bodol nu kamasur pisan teh. Make sok aya tutunilan sagala eta teh. Sasandiwaraan meureun mun ceuk basa ayeuna mah. Lalakon tara ganti-ganti. Angger lalakon sisar kawi pepegatan, parebut anak jeung pamajikanana. Ingat keneh, saeutik kawih pamajikanana teh. Kawih ceurik di dituna mah. Laguna dober rasana. Kumaha wa? Cobi wa heulangkeun wa. Kieu cenah. Sarkawi aing serahkeun anterkeun ka indung bapa. Henteu suka henteu sudi gawe dinya nyeri bae. Ih geuning, wa ieu sakeneh ngawih. Tuda baheula mah ua ge. Nyawa kita pamali. Baheula ayeuna geus lain-lainna deui. Punten wa. Naon? Sakali deui asa raos. Gandeng sangheuk. Tembal Wah Haji Dul Hamid bari ngalepus udud. Dupi waktos munggah haji ka Mekah. Wa emut teu ka jaman mamarung kapungkur. Cek si Utun ngaheuleuyan meureun maksudna mamitra. Cungur sia. Kira-kira atuh kerusu ibadah inget kanu kitu. Tah sanggeus tatalu teh ngarigal we ronggeng-ronggeng teh. 5 atawa 6. Kumaha ayana? Diluguan ku si Anis, Nyi Anis minangka seri panggungna da panggelisna. Sanajan beke-beke oge imbitna gede. Salagu 2 lagu macan aya nu ngigelan. Kakarak nu tatap titip we ka pakalangan teh. Tatap titip teh naon wa? Kopeah iket sarung carecet naon ku hanteu eta teh. Sok-sok karonggeng sakaresepna. Nya kasih Anis lolobana teh. Si eta mah tampolana aya 4 sakali titip teh.
kopiah dipake dibulitan ku ikat dicangreudkeun carece diselapkeun dina beubeur sarung disalindengkeun reng kenek ngigel deui salagu salendep si ronggeng teh kaluar ti pakalangan mulangkeun titipan teh bari nagih buruhanana lalaki ieu ngaranna oge sarunihin nu nyawel gadokna nu nyiwit pipina nu sagarupa we naon sagarupa teh wa cungur sia di korehan pisan geus beak nu naritip kakarak di arah supan ngarigel laguna sapamenta anu rek ngigel aya buah kawung surung dayung dober bajing luncat nya bajing luncat geuning bajing luncat ka astana ieu kitu kembang beureum jeung rea-rea deui eta teh geus paroho deui wage dupi uas sok rarajeuneun ngarsakeun hi atuh puguh we da hiburan atuh baheula mah lamun lain nonton nu kitu mah malah remen pisan salagu di borong kuat teh meunang aya nu ngasupan nikmat teh nyegal pahareup-hareup jeung si Anis di ayun-ayun ku salata rompet lagu buah kawung atawa kembang beureum asa hatam rarasaan teh malah ari keur buncir mah pesakna nepi ka bubaran teh peuting si Anis mah di borong ku uwa teu meunang aya nu ngegelan deui asa pang-pangna we harita mah sakapeung masuk nepi ka beak saringgit sapeuting sakumaha saringgit teh uwa satengah kintalun mun kana beaskeun mah nguping wartos bajar sok seueur nu kabandang ku ronggeng wa leres eta teh wa panoh wage ari bubaran nu mamarung teh sok tuluy milu ka tempatna ngendong di si Anis balik-balik isuk we lalakon maksiat wungkul cek ayeuna mah geus eling karena kepikir tapi harita mah da digambreng ku indung ku bapa teh asa bener aing salah nu ngagambreng teu ngingetkeun kana karesep nu ngora kitu cek pikiran harita mah dupi si Anis tos nini ayeuna mah pengen nyawanya geus paeh malah diwalahar da urang ditu da telila jayana teh telila eta teh umur 30 tahun ge geus ruksak pisan awakna teh irungna sumpung panon pecak jaba leungeun kempreng sabelah ieu watir na kunaon teh wa panyakit kotor bangsa sipilis da tadi na diobral teuing boga rasa payu sagala beres we meureun sagala diasupkeun bonteng ora bonteng kolot lila sangsarana teh lila eta teh malah paeh lagi di saung sawah batur deudeuh teuing nu panggeulisna juga dugi ka kitu pan paengeun cekolot geulis rupa tara langgeng katarajang ku umur ge ruksak nu langgeng mah geulis ati kabawa nepi ka akhirat wa panu disebut geulis ati teh soleh takwa kanu maha suci awet nu kitu mah tara make luntur ku umur ngartos wa tah kasep ge nya kitu jeung teuing kasep ku rupa dapon kasep hate we kumaha upami kasep rupi bari kasep hate wa atuh halus kacida gitu mah sageuning mun tukang dongeng nu aya dina YouTube mah geuning sawa poho deui wa ge Mang Anu teh nya wa lain Mang Anu goreng eta mah Mang nya wa komo eta mah geus goreng teh goreng kana hate-hatena deui kapanan cenah dongengna oge teu dimonet-monet ku YouTube na oge cek Wah Haji mitra euleum bari seuri mending ngabarakata satu wa alah eta sakarah nya Mang Anggang eta tukang dongeng na YouTube anu pangkasepna mah si Wa mah tos satu wa tong diselangan ku intermejo we ngadongeng teh wa kuring penasaran ye kumaha tadi teh terusna nah jadi momok ka tukang dongeng na YouTube bari wa penting dulu intermejo teh me dongeng teh teu kawas maca tawasulan atau maca koran leresnya Pak biar tidak menjenuhkan ya Paknya cek si Utun bari nyenghel terus kumaha dongeng nu bieu teh nya tah dina wayang nu pangkasepna teh Wibisana asana
Panjelema teh cek dina pawayangan mah dibagi 4 rupa. Kahiji nu goreng hate bari goreng rupa, nyarahwana jirimna. Kadua nu alus rupa goreng hate, nya jirim sarpakanaka adina asana. Katilu nu goreng rupa alus hatena, eta mah jirim kumbakarna. Kaopat nu alus luar jerona. Wibisana teh bae kerek milih nu mana? Kuring manu saya luar jerona wa. Nya halus kabeh hayang atuh kitu mah. Eta uang mah inget deh kasih Anis. Karengora mah ya karengora keur payu raris. Teh inget ieu kana pisang saraeunana teh. Dituturkeun we pangajak nafsu teh. Alhamdulillah uang mah kaburu babalik pikir. Sok kukurayeun ari ras kalakon harita. Sakali mangsa mah rombongan banjet teh rek main ka Ciburuy. Peda di ditu aya nu karyaan nanggap wayang. Jadi nu ngawayang ongkoh nu mamarung ongkoh. Uage nyusul ka ditu. Nya kitu teh we keresep ngaborong si Anis teh. Gancang na harita taretet tarompet lagu buah kawung. Haleang si Anis tandak sorana angin-anginan. Kadengen aku waso teh peda keur kaedanan sugan. Iya tuur mani asa nyorocod. Hayang gerasup makalangan. Raketek sarung dibeberkeun. Iket hidung barang bang semplak diporekan. Kojengkang we. Geus seselendepan rek asup ka pakalangan. Kak aya nu nyakal pepeuteuyan. Metot keluar. Ali diraret si horengkang tanu. Anak uwa lanceuk na indung. Hemang uwa teh nabat aya di pangalajoanan. Da puguh jalema kajida pisan nyantrina. Malah remen dijadian imam. Kadieu asa kedong cenah bari nuyun ngajak diuk dina salu tukang cikopi. Teu bisa magak da serab ku eta mah. Geuning akang aya di dieu cek uwa. Ngahaja akang teh cenah melang ka adi kitu. Ngadenge beja aya nu kukubuk. Saha cenah jago nu sok ngaborong si Anis teh. Hayang nyaho cenah rek ditaker ku dewek. Nyaho henteu maneh cenah. Uwa unggek. Saha cenah? Sarlaib cek uwa teh. Tah si eta cenah nu kukubuk teh. Tuh tenjo cenah belah ditu ting kulinting jeung batur-baturna. Ilikan geura cenah bedogna pating solegrang. Iung palalaur cek si Utun bari muringis. Oh hate uwa ge. Teu gimir. Tuh singa zaman harita mah. Da masih ngora keneh. Lajan itu nyororen bedog oge. Da uwa ge tara tinggal ti bedog. Harita ge nyoren si teluh buatan si Parage. Teu gimir ieu. Ngan eta serab kukilan ceuk. Bari ngopi teh panon mah kaditu we ka pakalangan. Geblus nu asup. Kalayang nyegel bangun nikmat di ayun-ayun lagu buah kawung teh. Bari dipependek ku tandak si Anis. Ari diteges-teges si horeng si Arju. Urang tari kolot. Sebelum pisan ka uwa teh peda tara ka bagian si Anis. Ayeuna sasat dikopkeun. Sup di weh si Saraib. Ti belah ditu dironggengan ku si Darsi. Tina lagu buah kawung ningkat kana gorempang. Nu ngarigal beki mota. Ronggeng beki nyisi. Dina padungdung lagu kembang berem. Ronggeng mundur. Kari si Saraib jeung si Arju pabuis. Panon garira silih intip. Mimiti pagisir. Ningkat kana silih tajong. Antek-antek nama marasat bedog. Nu narabuh beki karanjingan. Nu lalajor yating koceak gimir. Kolontang bedog. Diadu pada bedog. Gecrok we. Beungeut duanana garudawang. Bru na lambru getih ulaweran. Tatabehan jempe. Nu lalajor anu birat. Si Sarlaib jeung si Arju pada narurungan. Digarotong ka salembur-salemburna. Palaur abdi mah wah ngupingna oge. Cek si Toto bari kekereceman meusan. Kejadian serupa gitu teh aneh tuh sing zaman harita mah. Da lain sakali 2 kali aya ribut-ribut di pakalangan parebut ronggeng teh. Geus kaharti ceuk Kang Tanu ngaharewos ka uwa unggek lakuning ka jurung nafsu. Mesatna kana doraka. Anggeusna dina cilaka ceuk Kang Tanu deui. Uwa unggek mindo, "Yu balik cenah." Nyicilek we uwa teh cara budak nuturkeun pangasuhna.
Kumaha terasa nu silih kadek teh wa? Henteu teras maot mah. Henteu ngan beungeut atuh kariwed. Kawas manganggang di utarangna tuh kariwed. Ari tas aya kitu di pakalangan teh. Rongengna sok beuki garumeulis eta teh. Boga rasa diparebutkeun make bedog sagala. Ti hari ta ua teh babalik pikir. Geus kitu mah karasa beuki karasa. Maksiat hungkul di tegal kitu teh. Nu mata karita mah babasan nu baroga anak awewe ngimpi ge di anggir mandi cenah boga anak jadi ronggeng. Dibaraidkeun pisan. Ayeuna mah teu aya nya wa banjet teh wa. Banjet nu sok ngamen mamarung mah eueuh. Ngan nu siga banjet mah rea. Nu siga banjet kumaha wa? Tanya Suhadi. Ari kamari di balai desa basa gunting pita barudak parawan ting rarigig teh lain ngabaranjet eta teh. Iya eta mah jaipongan wa. Jaipongan eta mah kesenian. Oh nyaho kesenian mah ngan tabeuna laguna katut rigig dina ibingna nyaples banjet teh dipicen sasieur. Igel kitu nu baheula nu disebut banjet teh. Doger atawa longser teh nu dibaraidkeun di anggir mandikeun teh ha. Dipapaesan ku basa kesenian jadi logor ka pendopo oge tuluy nerekab. Barudak sakola ibu guru, istri-istri para pejabat bejana rea nu sok ngerasakeun ngabaranjet. Nyaho kilang kitu ge. Cek nu ngaromong we. Malah ku musti di amenkeun ka luar negeri sagala rupa cenah. Nerekab cek wage murid-murid si Anis urang walahar teh. Sajagat jadi ronggengnya uak ke warimanya. Ngan mau ada raekeun aya disebut ronggeng mah. Naon geuning disebut ayeuna mah seniwati lain. Cek si uwa bari nuluykeun deui hanca ududna. Kembang gadung nu kahatur nyangakeun ieu pangbakti Palurah Serang Mekar neda kasarika tampi pangbakti di sewa siwi. Pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and komen. Laras pisan. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan. disobat. Masya Allah. Sunda Komaraan, Parengku